Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana, tepang dangudi sareng simkuring Mang Ian Kidemang Gunung Halu dina acara anu maneh nyaeta Dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabahelaan. Kumaha dararamang pala wargi sadayana atau mugi ya dina kinanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya robbal alamin. Dina waktu ieu simkuring sejaneraskeun hanca nu katunda dina pedaran dongeng anu judulna Saninten Emas bagian anu kalima karya Kang Rompis atanapi Kang Yepi Cahyadi. Kumaha salajengna ilalakon Saninten Emas tehnya ulah kamana-mana tetap manco di channel YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian. Namung satacana dilajeng kade ulah hilap anu tacan subscribe kana YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo satiap jejer carita nu salajengna oge nu sanesna. Anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan atau mugi asing tiasa janten rencang anu ngahibur kepala wargi sadayananya kanggo ibu-ibu nu ngariung jeung ibu-ibu bari ngomongkeun ibu-ibunya bari masaknya segegerohna oke kanggo bapak-bapak bari nyantai nyikopai ngabaheuhai di tepasnya bari udud samsai di tempat padamelan di tempat konveksi bari ngajait motong ngobrasna di tempat cukur di perjalanan bari nyupirannya di kantor, di pabrik, di pasar, pokoknya mah kum kadulur-dulur anu aya di lemur baraya nu aya di kota oge di pangumbaraan kumargi teu sakedik wargi-wargi urang nu aya di luar daerah bahkan di luar negeri sok mararanco dina pedaran Dongeng Sunda Mang Ian teh nya oge ulah hilap di like di komen nya di share linkna anu teu komen burut pokona mah sareng kumargi simkuring teh da sanes dina radio ngadongeng teh nu tangtosna aya sponsor aya gaji aya iklannya tah ieu mah supados lancar simkuring teh hoyong apresiasi oge ka pengarangna nya oge jang meser kuota tadi dia masih sileuweung simkuring teh nya jauh ka jalan teh kanggo lancar nguploadna tah kitu pala warginya anu bade ngapresiasi tah tiasa kana nomor dana sabaraha we saikhlasna 2000 we etang-etang parkir atawa wewes supados teu nyangkolong ting kana waktos hayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Saninten Emas bagian anu kalima mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun prung
Satuta sararea Dariu tua kampung Biantara sorana tarik jeung atra kadengena. Tua kampung netelakeun ka balarea lamun leuweung puncak baheulana teh kungsi di bukbak jadi teu aneh cenah lamun tangkal kaina corengcang ukur pinuh ku kakayon anu ngajajabeg. Tua kampung oge mere iber ditonggoheun leuweung puncak teh aya sirah cai anu kawilang gede. Baheulana eta sirah cai teh ngabagi jadi sababaraha susukan leutik. Ari eta susukan tayalian keur nyeboran pepelakan di sabudeureun leuweung puncak. Tua kampung oge mere beja deui di belah wetaneun leuweung puncak aya wewengkon anu disebut Leuweung Awi. Dingaranan Leuweung Awi sote lebah dinya mah tangkal awi teh kacidalegana ngadapuran pating jalajar. Memeh mungkas biantarana tua kampung mere iber deui ka balarea. Ceuk tua kampung perkara hanca garapeun mah nyerenkeun bae ka balarea sangkan nyirian ku sorangan lantaran hanca garapeun aya kana 100 hektarna. Kabaladah leuweung baheula mah nya matak palawargi sadayana seueur anu kiwari jadi leuweung geledegan tapi di tengah leuweung teh siga pernah aya kahirupan gitu nya sapertos di leuweung Gunung Halupan lega ya, salah sawios kalebet anu lalega numpang legana gitu nya. Mun dibandingkeun jeung leuweung-leuweung di Jawa Barat leuweung Gunung Halu teh lega pisan. Tadi tengah nate aya nu disebat Harendong Papak, teras aya batu-batu nu siga gapura gitu. Jadi seakan-akan yen di tengah leuweung Gunung Halu teh pernah aya kahirupan. Oge di leuweung-leuweung nu sanes kitu sami di ujung kulon oge. Anu disebat Sang Hyang Sirah teh baheula mah aya peradaban, aya kahirupan rame tapi baheula kiwari pada ninggalkeun gitu. Memeh mungkas biantarana tua kampung mere iber deui ka balarea. Ceuk tua kampung perkara hanca garapeun mah nyerenkeun bae ka balarea sangkan nyirian ku sorangan. Samemeh arindi tua kampung mere amanat ka balarea lamun geus rengse nyirian hancana kudu gancang kadinya deui pikeun nyokot beas. Geus cindek kitu mah sararea arindi trek nyirian hancana sewang-sewangan. Mahya lempang mapayan reuma dituturkeun ku si kaja. Bari lempang teh mahya nyacaran rungkun anu ngahalangan jajalaneun. Nah jang, urang mah kadohon muru kabeh landeuna anja teh. Batur mah maruru kabeh tonggo. Maksud teh ngarah deukeut kana sirah cai. Pokna si kaja bari sarua cucur cacar kana kakayon. Nyari deket nama ngan asa kurang berenah barang gawe laju kapuhu teh sok hese 2 kali. Dianti eta sok loba bejana dina sirah cai mah aya gagaman anu nungguan poh sato atawa gagaman anu sejena betaheun cicingna dina sirah cai eta ge karek behejak eta bisa wae ukur nyingsieunan. Walon mah ya bari jongjon bae nyacaran kakayon anu jara rangkung. Bener eta teh jang. Akang ge kungsi ngadenge timang dulamin lamun dina sirah cai mah loba nu ngageugeuhna. Bisa bae eta omongan teh aya buktina. Ceuk si kaja deui terus bae ngiclik nuturkeun ka Mahya. Heuleut sawatara waktu Mahya geus anjog ka tempat anu rada ngalebak. Didinya aya tangkal rasa malak nu kacida gedena jeung jangkung dauna karekep nakeranan. Mahya luak liuk nengetan kayaan didinya sakapeung tanggah ningalian kaluhur tangkal kai. Kang, wayahna cacara nepikeun kalenang hanapun tangkal malanya. Ieu tempat teh kacida merenahna keur sasaungan. Lintang tilinduh teh di luhur tangkal kai oge aya pangkung garing nu bakal murag. Kuring rek mapayan kalebakna susukanan bae aya laratan susukan urut baheula. Pokna mah ya mere papatah kasih kaja. Beres jang lah urusannya caran mah akang manukna.
walon si kaja bari seuri. Mahya teu nyarita deui inyana lempang muru kabeh lebak bari lempang teh leungeun Mahya teu reureuh nyacaran rungkun jeung tatangkalan sejena. Basa anjog kanu hantar Mahya ngaraneg heula bari sirahna dungdak dengdek kawas aya nu keur didedengekeun. Mahya lempang deui kabeh hareup bari teu woleh ngidikeun kaayaan di dinya. Basa nyacaran tangkal karinyuh anu ngaroyom Mahya curing hak. Atra katingali ku Mahya lamun hanapeun tangkal karinyuh teh aya susukan leutik caina ngagenyas herang. Dileuweung nya kabayang urang baheula lamun ngahuma gitu neangan tempat yang nyieun sasaungan paranti sare beurangna gawe peutingna sare di saung bari kadenge suara alam teh nya waas tiis cempli teteh lah teu nyalahan ijiran teh lamun dibehlaneuh bakal aya susukan kokocoran ti sirah cai ke rek dibersihan heula geurah apal ka mana ngamalirna. Pokna Mahya ngagereneng sorangan cag kana congkrang susukan anu katutupan ku sabangsaning rungkun teh gancang dicacaran ku Mahya. Pon kitu deui lebah susukanana dikoredan deui ku Mahya. Mingkin kalebak teh cai susukan mingkin gede ngocorna Mahya rurat reret deui neungetan kayaan di dinya. Panona manco kana rungkunukna tangkal saliara gedok gedok tangkal saliara dicacaran nepikeun kadempes. Satu tas runtahna dipiceunan atra urut tangkal saliara teh ngalogak aya kana 10 deupana. Paingan cai teh ngamalirna ka dieu geuningan kawasna mah urut panampungan cai mangsa baheula. Kaharti ayeuna mah kitu gerendeungna Mahya bari gancang nyacaran rungkun laleutik dina palebah kula. Rengse dibersihan ku Mahya cai susukan langsung ngemplang dina kula. Mahya nyerengeh seuri ngarasa bunga bisa manggihan kulah cai. Handapeun kulah tempatna ngalegok jeung lalega ku Mahya gancang dicacaran nepikeun kalenang. Nu penting mah sumber cai palawargi lamun dileuweung mah nya. Ayeuna mah beuki jentre lamun eta tempat teh urut tampian kai baruruk urut galadag tampian ka ciri pasolengkra. Ret panon Mahya ngareret kabeh laneuna deui atra loba tangkal cau kole pating jalajar. Tepati jauh tidinya aya tangkal awi geus jararangkung aya kana 5 dapuranana. Beungeut Mahya bear marah mai awahing ku bunga. Mahya gura-giru naik deui ka tonggo rek nepungan si kaja. Basa nepi ka tempat anu tadi rungkun jeung kakayon geus dicacaran pon kitu deui handapeun tangkal mala geus lalenang taya tutubuhan. Hayu Kang urang kalandeung heula. Kabeneran di ditu aya tangkal awi kuring ge geus manggihan susukan jeung kulahna sigana mah urut tampian zaman baheula Kang. Pokna Mahya bari ngarawe lodong wadah cai nginumna. Aya kuha hade Jang matak akang mah percaya ka ujang mah ayo atuh Jang arah tereh rengse yeuh nyieun sasaunganana ceuk si kaja ka cidabungahna. Mahya gancang ini tidinya dituturkeun ku si kaja. Basa ngaliwatan kalebah cai kula si kaja teu sirikna jingkrak awahing ku ato. Rungkun katut kakayon najajalaneun kalebah rungkun awi di babadan kuduaan. Anjog ka palebah rungkun awi duanana pating garedok nuaran tangkal awi sanggeus loba leunjeuran awi gancang dibeungkeutan. Regeyeng awi meunang meungkeutan teh dikunjal kuduaan. Punjal teh diangkut di bawaannya. Sawareh ditunda di palebah kulah cai, sawarehna deui dibawa ka tonggo. Si kaja teu poho ngaladaun cau kole katut jantungna keur polaheun. Teu nolih dikacape, satu tas reureuh sakedeung Mahya jeung si kaja ngaderkul nyieun saung hanapeun tangkal mala.
bayangnya saung ada saung di tengah leuweung. Masya Allah bayang ti ceulih herang panonanya wangunan saung teh kawilang jangkung jeung lalega ngawayagah bisi aya sato anu asup ka jero saung kangaranan di leuweung teu hese neangan kaila leutik keur tihang katut keur bahan anu sejena telila di antarana saung teh geus ngadeg hateupna ku eurih dicempet ku belahan awi ari keur popolah mah saungna rada handap misah jeung saung paragi sare saung sakurilingna disaregseg ku awi kitu deui handapna di papanan ku awi baruleud kacida keweg jeung wewegna teu hariwang runtuh balas ka irik atawa kadampalan nikmat atuh udah mun kiwari mah konten ieu teh buskrep teh nyeun sasaungan di leuweung ku awi deukeut cai gini aja pas hujan teh meni waas rengse nyeun saung mahya jeung si kaja pating gardig muru kalebah kulah susukan teu loba anu kapicatur duanana dugdeg nyeun cai tampian kokocoran tina kulah leutik make awi keur pancuran luhurna make hateup eurih gigirna setengah awak ditutupan ku saregseg awi beh tukangna sarua disaregseg ku awi setengah awak ukur nyesakeun lawang keur asup ka jero tampian lebah handapna digaladag ku awi ari gigirna ku kaila leutik keur panunjel ngarah weweg puguh bae wangunan tampian teh kacida merenahna caina ngagolontor herang tina pancuran awi samemeh marulang ka saung duanana nyelang heula marani di tampian si kaja hideng mawa cai kana lodong aya kana opatna jadi nyeum ayeuna mah kompannya galon kompan hai keur di leuweung mah jang mawa cai teh nya ku awi dilodongkeun teh di angku talian kudu awi tali atawa ku hinis gitu jang nah heureuk cai kahirupan di leuweung teh atuh indah wanci geus sariak layung basadurukan di saung geus ngababelah sora satu leuweung geus disarada patembalan jeung pada baturna si kaja keur nagenkeun pendil kana luhur durukan ari mahya keur mulak-malik garang asin peda yang lamun beres ngaliwet urang ngulub jantung caukole lumayan namahan dengan kejo cek si kaja bari ngasurkeun suluh durukan nya kang kulu bae lah jantung caukole mah kacidang ngeunah napanan isukan mah wayahna kudu neangan awi gombongnya sigana mah aya di leuweung awi maksud kuring teh keur ngaliwet sabab lamun haben kana pendil kalilaan mah bakal beulah atuh seuneu haudi imah pan kacida bedana jeung seuneu durukan tah ngarah isuk-isuk teh hese mirun seuneu durukan wawulan ku tihula anu garedenya cek mah ya mere papatah kasih kaja jadi pendil baheula lamanya cara masak cara nanaon teh tina taneuh liat ya gitu dican usum panci coba akang balik deui ka 400 tahun ka tukang atau 500 tahun ka tukang jadi masih keneh loba masak teh ku naon teh ngaranna katel taneuh liat ukara ditu beres jang urusan nu kitu mah tanggung jawab akang tadi teh akang nepungan Kang Murod nyokot jatah beas diberes 10 liter asin pedawe sabesek eta we minyak keletik 2 batok ceuk Kang Murod beas teh kudu mahi sajeroning 10 poe
lamun tacan cacap 10 poe geus nyokoti beas gaji urang bakal dipotong. Lamun kitu mah ngejo sapoe teh ka titih saleter kangaranan gawe di leuweung atuh geus tangtu ngawadang teh rada rewog Kang. Walon si Kaja kawas nu seunggah. Keun bae Kang tong jadi pikiran kumaha behna we lah, ceuk Mahya ngalelemu ka si Kaja. Heuleut sawatara waktu sanguliwet jeung nu sejena geus arasak dekul bae duanana dalahar bangun paronyo nakranan. Cacap tina alomprengna Mahya jeung si Kaja nyelang heula ka tampian rek ngalakonan salat magrib. Dina wanci sareureuk budak Mahya jeung si Kaja geus arunggah ka jero saung ngareureuhkeun kacapena. Durukan haseupna ngelun lantaran disuluhan ku tunggul baradag. Di jero saung kaciricaang ku damar tina geutah pines ngahaja si Kaja mawa aya kana 2 pipitna. Kaayaan di leuweung puncak teh kacida poek meredongna. Ukur kaciri cahaya damar ti unggal saung anu araya di dinya. Ti saung Mahya ka saung anu batur teh kawilang jauh lantaran Mahya mah saungna di beh landeu. Ari saung nu sejena mah ampir kabeh ayana teh di beh tonggoh deukeut kana sirah cai leuweung puncak. Sora cihjir cari cangkas patembalan kawas ngahiap kanu anyar datang. Gelebu angin peuting ngagelebu tatangkalan pating arulang dauna mancaura ngajomantara. Cungung tika jauhna kadenge sora ajag babaung beuki nambahan ka keueung namang sapeuting anu jempling. Blig blig kadenge sora pating garblig di pipireun saung. Si Kaja anu kakarek ngalenyap teh tangka curinghak. Ceulina rarancung ngadedengikeun sora anu pating garblig di pipireun saung. Gelebu angin ngagelebug deui leuwih tarik tibatan tadi hateup saung teh tangka carengkat kawas rek ka bawah hiber. Daun mala teu sirikna muruluk maruragan ka sapuku angin. Si Kaja mulen sirahna ku samping sarung, jajantungna ratug tutunggulan. Rieg, rieg, saung ngarieg kawas aya nu ngeuneuk-ngeuneuk. Si Kaja tangka ngagurubug, beungeutna ngadadak sepa awahing ku sieun. Dang. Cek si Kaja bari nejeh suku Mahya. Mahya anu keur sare tibra teh langsung hudang.
Aya naon Kang? Cek Mahya bari gigisi kana panona. Aya enek Jang, aduh. Walon si kaja ngomongna balelol banget ku tagiur. Enek-enekan. Tarang Mahya tangka kerung tengartieun kana caritaan si kaja. Anehna basa Mahya hudang mah anu ngeuneuk-ngeuneuk saung teh ngadadak eureun. Eta Jang, maksud teh ieu saung Jang. Pokna si kaja anger balelol ngarasa baluas kene. Hor, ari Akang cager. Kapan geus nyaho di saung lain imah? Buariwan Akang teh. Sarekeun bae Kang ah. Para teu bali deug kana sirah. Mal balik teu disarekeun mah. Ceuk Mahya bari diharurum deui ku sarung. Si kaja teu ngomong deui, najan pinuh kasieun inyana ngagoledag deui sare. Karek gerek ngalenyap, ti jauna kadenge suara awewe cicirihilan, suarana pating saleor kasaput ku suara angin anu pating gelebuk. Mumun 4. Abi Geus ayam belum dikait si kuda eta jurig. Blum kadenge eta sora nu ngageblung. Sigana eta jurig teh lagrag tina tangkal kai. aduh alah jadol teh kadon di kosewa deui. Kuda jurig ni apes. Si kaja ngorejat hudang, awakna ngadeg-deg, beungeutna mingkin sepa. Sora anu cicirihilan teh beuki dieu beuki deukeut, tumrapna ka si kaja beuki soak. Gabrug si kaja ngarontok ka Mahya, bari susulumunan kana jero saungna. Mahya tangka ngagurubug awahing ku reuwas. Aya naon deui teh Kang? Matak ngaruaskeun ari teh nya. Ceuk Mahya panona bunceli ka si kaja. Eta Kang, eta aya suara ririwa. Seuri cicirihilan. Mataku kurayeun Jang. Temal si kaja atra beungeutna beuki sepa. Suara ririwa. Urang teh dibeakeun ku sorangan eta teh nya. Ririwa mah ye ayana di lemur. Di leuweung mah aya ge manuk bueuk atuh. Ulah nying sieunan ah. Si cilaka ku pamulah sorangan ke. Ceuk Mahya ngagelendut ka si kaja. Suara bueuk ke ari suara bueuk kumaha nya Jang? Ceuk si kaja tumanya ka Mahya pinuh kabingung. Har, nah nanya ka kuring, tanyakeun mah atuh ka bueuk. Sok aya wae ari Akang mah nya. Temal Mahya teu nolih ka si kaja anu ngemu kabingung. Inyana sare deui bari diharudum ku sarung. Si kaja culang cileung sabab dipipir saung teh kawas aya nu gigilisiran. Korosa, daun malah kokorosakan kawas ngahaja dikeprak-keprak. Atuh rai bulu baok deh. Atuh rai bulu punuk si kaja teh pating puriding. Kesang tiis ngagarajag maseuhan awakna. Kadenge sora nyikikik datang teh tiluhureun ka imala. Si kaja teu sirikna langsung buncelik,
Beungeutna sepameh taya getihan. Si kaja hayang ngagorowok tapi dumadakan genggrong nate asa nyocok. Si kaja ukur elegeg badis kunyuk kabuhulan. Cikikik deui sora nu nyikikik seuri teh beuki atra kadengena. Kawas aya di luhureun saung. Awak si kaja ngayek-yek awahing kusieun. Panona molotot siga kasandingan. Gilisir aya nu ngagilisir mapayan sisi saung. Bari kadenge pating harewas mata kukurayeun. Awahing ku teu kuat nandangan kasieun. Antuk nama si kaja ngalenggerek teu eling di bumi alam. Anu ngagilisir di luar teu kadenge deui ngan didinya aya wujud pikasieun keur ngajajanteng. Eta makhluk teh mata kinggiapeun, buukna cawig-wig ngarumbai panjang badis kunti, matana bolotot ngagebur hurung, irungna ponghek dipapaes ku huntuna anu rangeteng sarareukeut. Kalayang eta makhluk teh kakalayangan ngurilingan saung. Ngaing hayang nepungan eta manusia. Hanjakal ngaing teu kuat ku hawa panas tina awakna. Ngaing rek minta tulung ka eta manusia. Ukur jenisna nu bisa nulungan ka ngaing. Ceuk eta makhluk sorana ngirung mata kukurayeun. Eta makhluk ngakeleber kana luhur tangkal mala, matana anu bolotot teh nyerangkeun ka lebah saung. Congungung, ti jauhna kadenge di sora ajag babaung, kaayaan di leuweung puncak teh beuki geeuman. Sakabeh jalma nu araya di leuweung puncak ngarasa keung, loba pisan dedengean anu pikasieun. Angin peuting pating kelebug meh taya reureuhna, kawas nu mere ciciren goreng pikeun balarea. Tapi pikeun mahya mah taya aya rasana naon, taya sia keung atawa ngadenge sora anu teu pararugu, inyana ngagebras sare bari diharudum ku sarung. Pamiarsa sadayana, waktosna parantos teu nyekapan deui. Cag urang tunda ilalakon saninten emasnya bagian kalima. Insyaallah urang lajengkeun dina episode anu kagenepnya. Ulah hilap nyalawernya kanggo meser kuota supados tiasa saengalna di-upload kana YouTube. Ulah hilap di YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian kema dieditnya anu lalopatna nanaonna. Aduh. Mayus ya. Dongeng abi bakat tingku sieun kuat kangah hitutan maneh. Ini bau. Dumen hitutna bau. Bobot sapanon carang sapakan. Cag urang tunda dihanyuang siang, urang teuneun dihaneulem sieum paranti nyokot ninggalkeun, mangsa datang kesambeur deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.